Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sugerining puji kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala anu parantos maparinan anugerah ka urang sadayana pituduh sinareng kakiatan dina enggoning kumaula kamantenanana dina sonten ieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sok sanaos hujan nanging hujan teu matak ngagoda karena ati urang sadayana sehingga ati males karena ibadah. Malah sagala gogoda ayeuna ku urang diajar di perangan, sagala cacoba diajar ku urang ditangkis. Sabab tanpa melalui cobaan tangtuna oge moal aya jalma nu naek pangkat, tanpa melalui cobaan moal aya barudak sakola nu naek kelasna, tanpa cobaan moal aya jalma anu berhasil nepi ka puncakna. Pendekna dina sagala rupa perkara di mana rek naek kana kapangkatan anu luhung eta tinang tu kudu sanggup narima cobaan-cobaan jeung mayunan gogoda-gogoda. Sabada ati jalma dieusian ku mahabbah ka Allah, iman ka Allah, mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kana agama, mahabbah kana ilmu, mahabbah kana sakabeh syiar-syiar Allah. Maka rasa cinta ieu jeung rasa resep, rasa pogot sono dina kumaula ka Allah ta'ala ieu anu bisa ngabentengi sagala gogoda-gogoda jeung cocoba-cocoba, sehingga gogoda jeung cocoba anu keuna ka ati jalma seperti kitu, seperti cai hujan keuna kana daun tales. Malah lamun urang sadayana ayeuna keur diajar ilmu thariqah, ilmu tasawuf, urang sadayana boga tujuan hayang nepi ka Allah Subhanahu wa ta'ala mah tinang tu suasana jeung cuaca seperti ayeuna bakal dianggap ku ati urang gogoda anu enteng. Ku jalma-jalma anu mimiti rek maju
atina rek mengenal ka Allah subhanahu wa ta'ala, kakarak ku hujan ku poek ku leueur tangtu, ieu mangrupakeun cobaan anu sepele anu ringan. Sok sanajan ku urang teu meunang disepelekeun, setiap urang menang cocoba tetep bae urang mah kudu singkil. Da geuning terkadang iblis ge cilakana teh lain ku barang anu tohaga. Allah Ta'ala keur mengkolkeun jeung nyilakakeun iblis, lain iblis sina kokoro, lain iblis sina jeung hareupan paeh teu. Iblis sugan sina nya hareupan musibat, boh panyakit, boh naon bae nu mangrupakeun musibat henteu. Tapi Allah Ta'ala ngerasakeun rek nyilakakeun iblis teh geuning ku barang sepele. Allah Ta'ala miwarang sujud he sakabeh malaikat, iblis malaikat hayang sarujud arajen kabeh ka Adam. Fasajadu, para malaikat sujud sadayana ka Nabi Adam. Iblis celenge teu daekeun ngahormat, teu daekeun sujud ka Nabi Adam alaihissalam. Iblis nolak, atina murengket. Naon sababna? Manehna boga rasa bahwa dirina leuwih mulia tibatan Nabi Adam. Sakitu nu nepi ka poe kiamah teu dihampura dosa iblis, nu nepi ka poe kiamah teu ngasaan deui rahmat ti Allah eta iblis, nepi ka poe kiamah teu manggihan deui ridho Allah eta iblis. Anu saumur-umur salahna teh sakumaha sakitu, salahna teh eta boga rasa naon kuring leuwih alus tibatan batur sakitu. Eta teu manggih rahmatna nepi ka saneng-neng. Kasalahan sakitu kitu ya Allah mah. Tadi dia Allah Ta'ala nu disebatkeun syadidul iqab, syadidul azab. Allah Ta'ala mantanana teu diding-ding kelir, teu pilih bulu istilahna teh, di mana mantan atas benu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ka iblis kudu jadi patokan, jadi enteng ke urang sadayana. Tina kasalahan sakitu eta iblis, nepi ka eta iblis ditulungna ku Allah Ta'ala ulah ngameu deui sawarga nepi ka iraha, nepi ka saneng-neng we. Mari iblis mah geus nyahoeun nikmatna sawarga, tidak kungsi di sawarga heula iblis mah. Ditulung ku Allah Ta'ala, dilaknat ku Allah Ta'ala, nepi ka iraha, nepi ka saneng-neng we, nepi ka poe akhir. Sebut poe akhir teh poe panganggeusan. Sabada poe panganggeusan geus eueuh deui, eueuh tungtungna kitu. Sebut poe akhir teh akhir tina dunya. Sabada eta teu aya tungtungna, abadal abidin, saneng-eneng we, langgeng terus, menang laknat Allah, menang kutukan Allah, menang siksa Allah. Tina kasalahan sabariji hiji disangkana kumaha eta sepele, cobaan Allah jeung gogoda ti Allah teh tohaga lain. Lain sina jeung harupan paeh lain iblis teh. Lain sina jeung harupan sugan disiksik, dijencai, dicacak, diwalang-walang lain sepele. Jadi urang sadayana sok sanajan
Ieu coba teh mangrupakeun gogodaan nu sepele naon sih dibere hujan dibere leueur nah maka jadi ngahalangan kana kumaula ka Allah anu sakitu tohaga rahmat janji ti Allah hampura ti Allah karidhoan ti Allah piraku rek lapur eta hampura Allah ku hujan piraku rek lapur eta rahmat Allah taala ku becek mun urang ayeuna teu sumping ka dia teh berarti nu lapur naon rahmat Allah lapur ganjaran lapur luhurna darajat urang lapur hampura ti Allah lapur mun urang dikersakeun ku Allah teh sabenerna marek diijabah doa teh ayeuna tuluy teu datang ayeuna ka dieu lapur pisan kaya urang kunaon bisa lapur eta ku hujan aduh teu pira lain barang tohaga lain mun nepi ka kotor baju upamana nah balik seueuh we atuh saya teh nya naon hesena ngana peda eta mah mungkerna ati lantaran ati urang teh teu awas nu penting teh didongengkeun nilik kana cangkang teh aya nilik kana cangkang mah pan pangaosan teh nu raos teh di mana aduh di gedong nu mewah mau karpet gitu ya nu raos mah ceuk cangkang aya nilik kana isi mah sing emut isi tiana ruang riung kieu komo lamun Allah maparinan gogoda tuluy urang salamet lulus tina cobaan tinangtu antara kumaula ka Allah anu make gogoda heula jeung kumaula ka Allah nu teu make gogoda heula tinangtu moal tiasa sami darajatna nilaina bakal berlipat ganda jeung jujuralitan istilahna teh bati jeung keuntungan tina kumaula ka Allah taala hasil lulus tina godaan dibanding jeung kumaula ka Allah taala anu teu melalui godaan atawa godaanana anu kacida ringana kan gogoda anu ringan ieu teh entong dianggap remeh naon sabab tong dianggap remeh nyeta tidinya tah nganggap remehna teh gumede teh asa aing mampu asa aing bisa padahal sabenerna mah dimampuhkeunana teh ku Allah urang mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim naon ka bisa urang naon ka mampu urang mun urang ayeuna tiasa angkat ka dieu tiasa urang pamana ngadobrak gogoda ti Allah taala tuluy urang ngarasa mampu nu saha mampuna tuluy ku urang disepelekeun pira ge cai hujan disepelekeun ku urang nya sepelekeun gogodana ku urang disepelekeun teh gogoda anak ya disepelekeun ku urang lain kitu padahal kuduna urang gaduh paraosan salamina tetep munajat ka Allah nyuhunkeun salamet tina gogoda setan nyuhunkeun terus ka Allah oge bersyukur ka Allah taala nganuhunkeun bahwa urang tos disalametkeun tina ieu gogoda teu kuduna kitu urang ya alhamdulillah urang sadayana dina deungeut ieu tiasa neraskeun hanca anu katunda dina ngajabarkeun masalah perjalanan tarekah cara keur nganepikeun ati urang kana puncakna kanikmatan kana panganggeusanana kasenangan yakni ati urang bisa gok jeung Allah subhanahu wa ta'ala bisa musyahadah bisa nyaksi kana cahya tajallina Allah ta'ala dek nepi ati urang kadinya anu jadi puncakna kabagjaan teh henteu enteng sabab dina kahirupan urang kudu sanggup ngajalani mang pirang-pirang cocoba ti Allah subhanahu wa ta'ala cobaan Allah ta'ala teh imma parentah Allah nu jadi cocoba ka urang diparentah ku Allah teh kudu nyiar ilmu diparentah ku Allah ta'ala teh kudu salat parentah ku Allah kudu puasa kudu kitu kudu kieu
warna ning parentahan lulus orang tidinya bagja. Tapi ingat can anggeus cobaan ti Allah Ta'ala lain ukur parentahan. Allah ngalarang sababaraha perkara anu dilarang ku Allah Ta'ala ieu teh cobaan deui keur urang. Coba ku urang apakah larangan Allah teh rek dirempak atau wa moal tah ieu di mana urang henteu teu ngarempak kana larangan Allah oge ngaguguk kana parentahan Allah Ta'ala. Lulus cobaan tahap anu kahiji eta asal teh penting asal sah asal jadi. Nah geus kitu Allah Ta'ala nyadiakeun deui darajat-darajat martabat-martabat kapangkatan-kapangkatan jabatan-jabatan anu ku Allah ditumpa-tumpa pikeun jalma anu mampu narima gogoda salabadana. Salanjutna teh eta Allah maparinan deui cocoba sabada bieu mah geus salamet lamun bener makena bisa ngalakonan perintah Allah mun bener bisa ngajauh larangan Allah gitu geus sakitu tah. Kasawarga surga bagianana salamet tina siksa Allah geus gitu. Sabada salamet tina siksa Allah tuluy meunang surga meunang kanikmatan ti Allah. Salajengna Allah Ta'ala dina kanikmatan ieu Allah Ta'ala teh ngahaja maparinan tingkatan-tingkatan anu beda-beda. Aya nikmatna ukur sekian persen, ukur sekian persen, anu sekian persen, nu sekian persen, anu nepi ke puncakna kanikmatan. Di surga teh gitu. Dikubur keneh urang dikubur keneh teh mun meunang kanikmatan terus engke tebus ka mahsyar tuluy asup urang dihisab tuluy asup urang ditimbang dibagi buku catatan amal asup kana talaga Kautsar liwat kana siratal mustaqim geus kitu teh lus we asup kana surgana Allah Ta'ala tadi dinya teh tumpah-tumpah surga Allah Ta'ala kanikmatanna tumpah-tumpah keindahanana tumpah-tumpah ku Allah Ta'ala pangna ditumpah-tumpah naon hikmatna diantawis hikmatna nyaeta Allah Ta'ala rek ngabentenkeun hasil amalan urang hasil cocoba ti Allah Ta'ala nu ditibankeun ku Allah Ta'ala di dunya ka urang sok Allah teh masihan cocoba deui ka urang. Kunaon cocoba teh ku marentah pasunatan sina ngajauhan pamakruhan aya tadi mah kawajiban ngajauhan paharaman gitu geus asal salamet teh geus kitu mah sok parentah deui ku Allah kudu naon lakonan pasunatan mana pasunatan teh dimimiti salat aya nu sunat puasa aya nu sunat antara salat sunat mana salat teh salat subuh 2 rakaat sok salat qobliyah zuhur salat sunat subuh 2 rakaat sok salat qobliyah zuhur 2 rakaat sok salat ba'diyah zuhur 2 rakaat sok salat naon deui ba'diyah maghrib 2 rakaat sok salat ba'diyah isya 2 rakaat gitu. Jadi salat subuh 2 rakaat qobliyah zuhur 2 rakaat jadi seberiji 4 terus ba'diyah zuhur 2 rakaat jadi seberiji genap terus salat ba'diyah maghrib sabaraha 2 jadi terus ba'diyah isya 2 jadi 10 tah disebut ieu teh rawatib ieu teh muakkad. Naon muakkad teh sunat muakkadah anu ditandeskeun pisan ieu sunatna teh kawas kurban kitu kawas kurban teh kaasupna sunat muakkadah gitu kawas akekah gitu kadang orang sok ngahaja hayang menang peringkat sunat muakkadah teh nepi ka arisan kurban teh leres kabita ku batur kurban kabita padahal aya anu seperingkat jeung kurban sarua jeung kurban naon nu bieu tah
salat sunat tuh bieu. Salat subuh terus qobliyah zuhur 2, terus ba'diyah zuhur, terus sunat ba'diyah maghrib, terus ba'diyah baraha 2 gitu kan sakit tuh. Jadi sabar hiji sadayana 10 kan hiji sunat subuh sabaraha 2 qobliyah zuhur sabaraha terus ba'diyah zuhur 2 jadi ba'diyah maghrib terus dapat ba'diyah isya. Ba'diyah isya sabaraha jadi geus 10 heula. Tak ieu disebut sunat anu muakkadah. Satingkat jeung kurban teh. Naon deui nu satingkat jeung eta teh? Salat witir. Nu bieu mah rawatib ngaranna. Rotibah teh nu bieu 10. Salat witir sabaraha saeutikna hiji? Sarakaat. Satingkat jeung kurban tah. Naon deui? Salat Idul Fitri satingkat tah. Naon deui salat Idul Adha kitu. Naon deui salat gerhana matahari gerhana bulan. Naon deui salat istisqa. Sing apal ieu? Naon deui salat duha. Geus sakitu. Sabaraha rakaat duha teh 2 rakaat minimal. Geus kitu. Coba ku Allah teh pasunatan ieu anu tingkatna naon bieu teh? Muak. Naon deui sina kurban. Naon deui sina akekah. Banggaran teh kitu. Bangsa nu muakad we kitu tah. Terus naon Allah Ta'ala masihan perintahan kalawan sunat muakkadah rek ningkatkeun darajat. Ieu Allah geus nyediakeun sawarga jeung kanikmatan nu ditingkat-tingkat ku Allah keur saha keur nu lulus tina cobaan sakumaha kelasna. So. Kumaha kelasna urang moal bisa terekel teh urang naik kana gedong atau blus urang kana gedong anu waduh mewahna luar biasa. Moal bisa mun amal urang semet dinya. Jadi engke teh cenah urang teh ukur ngegel curug. Ukur ngegel curug urang teh ukur nyaho we. Gok teh papanggih pan ke teh sok aya silih jarahan sila anjangan ai salira di mana lagi teh abdi mah di paling ditu teh abdi mah kitu. Kumaha salira alhamdulillah abdi mah anu sekian ratus dunyaeun eta teh. Legana teh. Eta nu pangsaeutikna 70 dunyaeun. Legana tamanna sagala rupa. Kumaha taman salira gaduh naon wae dina taman teh. Abdi mah kieu. Waduh, pinuh ku ieu. Nyata abdi mah ieu teh sakedik taman-taman teh ukur di potan teh unggul gitu. Kumaha gaduh kendaraan, kumaha gaduh sagala. Tah, engke teh huleng tah didinya. Ya, didinya. Ya, bakal aya didinya. Caritaan ahli surga. Aduh Gusti kaduhung abdi kapungkur. Kaluhung abdi kapungkur. Kapungkur teh nyeepkeun hirup abdi padahal hirup abdi teh kapungkur teh heubeul. Teu nyeepkeun waktu abdi padahal waktu abdi teh lega panjang. Gusti padahal waktu nu dianggo lalajo TV ku abdi mun dianggo wirid mun dianggo salat dianggo maca Quran dianggo maca salawat Gusti waktu nu dianggo ngobrol teu pararuguh nu ameng ka ditu ameng ka dieu Gusti padahal eta sabaraha jam unggal dinten abdi waktu lowong na mun dianggo abdi teh meureun tiasa model batur kitu Gusti
dugika nu mati syahid ge gogoakan ka Gusti Yang Maha Suci kuras barang bray ningali kursi gading gilang kancana anu linggihna teh di bawah satingkat ti Nabi nu dilingkihan ku para ulama. Ari para syuhada ayana dihanap anu ngagelencang mastaka anu disiksik dijencai dicacak di walang-walang nu mati syahid di pangperangan teh ya dihanap rek kaluhur aduh bati kabita kaduhung Gusti Yusuf abdi teh diseepkeun dianggo milari ilmu kaduhung Gusti kur jihad unggul kan ari ilmu biasa mah ilmu amaliyahnya gaya ilmu amaliyah mah ngan teu unak sa aya para ulama aya unak naon sababna beak atuh da umurna ulama mah tingong koak da pegang ngungkul teh otak teh diporsir terus dianggongan nalar dianggo terus diamalkeun tuh jadi ati teh tuluy hirup ati ulama mah teu bisaeun dibawa ngancolong ka ditu ka dieu moal bisaeun naon sabab lamun dibawa ngancolong pohoeun ilmuna eta ku urang karaos ku urang bakal karaos sok urang diajar nalar terus urang diajar ngaji tuluy ku ati urang ngancolong pabeulit jeung samaleun geura mangga belitkeun ku urang ya jeung urusan duniawiyah malila umurna teh eueuh deui ilmuna ieu mah bisa kacekna ku masing-masing. Nah jan urang geus peringkat jadi kiai geus peringkat disebut ustad atawa mubalik keukeuh da ku sorangan mah kapanggih pohoanana urang teh kapanggih lusresna ilmu urang teh kapanggih nyaho teh nu rek ditablekeun harita we nu rek ditablekeun anu baheula teh meunang nalar mana eueuh kunaon pangna eueuh apan di jero di eusian ku urusan-urusan duniawiyah pabelit nu mawi ulama-ulama nu ilmuna napel mah tah sing terang urang sabada urang diajar ngecek karena diri urang timbul we jadi enteng berarti ulama-ulama Allah tuh tingali model Syekh Nawawi tuh model para ulama-ulama pengarang kitab eueuh nu poho sigana teh ilmuna teh pangna kitu ge atina teu ngalancong atina teh tuh teh ka ditu ka dieu engko ngahiji jeung duit tapi atina lain kana duit engko ngahiji jeung dunya tapi atina lain kana dunya dalam atina kana dunya mah deh kumaha bisa cicing ngancik ilmu da moal bisa ngahiji antara ilmu jeung hubud dunya moal bisa ngahiji moal nya paling memeueusan utak etik paling ge utak etik mah wajar we nah jadi para syuhada di dinya mah sadayana ge pada ngeluh pada kaduhung sadayana teu nyeepkeun yuswa dianggo milari ilmu padahal waktu loba mun dianggo kitu nalar mun dianggo mutolaah mun dianggo kitu tah engke teh bakal kitu jadi Allah Ta'ala teu sia-sia marentah ka urang nu wajibna nu sunatna ngalarang urang nu haramna anu makruhna ieu sadayana ieu teh keur ningkatkeun darajat ala kadar urang hayang salamet tina seuneu Allah jeung siksa Allah sakadar ala kadarna salamet mah teh bisa kuprak we lakonan sagala nu wajib pokona syahadat salat zakat puasa munggah haji di mana mampu lakonan mana nu wajib teh lakonan boga salaki lakonan gitu taat ka salaki nu wajib ya salaki ka pamajikan naon nu wajib nu wajib ya lakonan setiap barang nu wajib lakonan setiap barang haram jauhan kumaha lamun bisa ngalakonan nu wajib ngajauhan larangan salamet tapi ala kadar salamet gitu kumaha angket sabada salamet kanikmatanana itu mun menang rezekina mun menang tuangan leueteun anggoan imah fasilitas tanah jeung sabangsana taman-taman jeung sabangsana eta mah beda deui jalurna kan ieu mah kala kadar SSS gitu can ditaplok cana naon gitu kumaha tuh ya urang hayang alus taplok ku sorangan kunaon tanaplokna gedean atuh rehab ku urang tingkatkeun kunaon ningkatkeunana sok Allah teh masihan deui gitu coba nu kadua nyaeta ku sunnah
ngalarang pamakruhan dah sunnah sok lakonan. Nah sunnah teh ditingkat-tingkat, nah sunnah teh ditingkat-tingkat. Aya nu muakkadah sunnah teh sok lakonan nu muakkadah, diajar waktuna kurban ku kumpul unggal tahun kudu bisa kurban tuh sok diajar orang ayeuna ngalokanan sunat anu muakkad nu bieu teh salat anu sunat muakkad teh nu bieu nu 10 rakaat teh lakonan terekel urang teh naik tah naik karena derajat luhur seukuran teh percobaan ieu kelasna di mana ieu dites ku Allah Ta'ala sabada dites lajeng Allah Ta'ala ngajangjikeun jalma nu ngalakonan pasunatan ieu dijangjikeun ku Allah rek dibere anu tak engke teh bray aya kapangeh ke urang ti kubur keneh jalma nu tukang salat sunat mah sarua jeung nu tara salat sunat mah nya rek sarua atuh rek sarua mah geus sarana ge eureun naonan antara amal jeung antara teu amal sarua mah leres naon antara amal jeung teu amal sarua make jeung kudu ngahese-hese maneh nggak saya salat fardu nggak saya lakonan pokoknya no haram jauhan nu wajib lakonan geus sakitu rata engke mah mun salama teh akur kabeh moal bisa maknya moal bisa naon atuh make jeung make sunat-sunat sagala rupa nya eta sunat teh rek ningkatkeun kelas urang di ditu teh tingkat urang teh engke teh dibere perumahan teh lain ukur RSS anu tipe 2 hiji terekel deui anu tipe sabaraha 3 genep terekel deui anu tipe 54 terekel deui anu tipe 70 terekel deui gitu anu tipe kaditu nama nu real estate gitu kaditu nama lain ukur real estate hotel berbintang gitu nu ditingkat mah nu itu mah nu ieu mah aduh atuh dari kumaha diterangkeun cadangan jalma anu ngalakonan pasunatan eta cadangan jalma anu bener apik dina kumaula ka Allah eta nyarioskeun mutiarana bumi gedong anu bertingkat nu mewah kitu lampu anu hurung herang anu warna-warni anu kacida indah nu tohaga can kapanggih di alam dunya meusing di negara mana nepi ka poe kiamah umpamana kabeh jelema ngerahkeun pikiranna jeung akalna kemampuanna rek nyieun serba anu mutahir dina sagala rupa urusan serba leuk serba hebat hancur alam dunya nepi ka waktuna bray asup kana alam sawarga nu kapanggih di dunya teh teu tai kukuna acan geuning lain panyate anggeus we kahebatan teh semet dieu geuning lain gerbangna tina mutiara tina inten anu tina emas eta we dangdaunanana teh tina emas daunna wungkul ieu dangdaunan anu kacida indah na geus warna-warni na eta didamel ku Allah tina emas sarereungit taneuna ge seungit nya kumaha kelas atuh engke kitu we di surga teh sarereungit kabeh memang sarereungit ngan kelas seungit rupa-rupa kumaha kelas we ieu urang ieu di urang ge kitu kelas seungit teh aya kelasna teh kelas panbo anu kelas teh gitu anu air mata duyung kelas teh gitu kelas anu munyak brut pan aya kelas teh kelas aya macam-macam macam-macam ya ulah diratakeun ulah disarwakeun tong dianggap rata sehingga kadang-kadang hiji amalan sarua tapi nah ganjaran teh sarua lawan sababna aya hal-hal anu memang teu sarua geus kitu seperti ayeuna mun urang ngaos ayeuna ieuh ajeng teu panas garing nikmat kitu sanes itu tah sakieu ganjaranana tuluy dibere hujan dicoba ku Allah tuluy dibere becek ini
kumaha karasana nya tiris nya bararaseuh nya itu nya ieu paksakeun ku urang tah kieu ye nilaina gitu teu sarua nu merukan sarua henteu teu sarua nu make merangan hawa nafsu mah teterekelan ganjaranna teh jaminan ti Allah taala nu make ngahaja merangan hawa nafsu mah moal sarua najan nu diucapkeunna eta keneh najan rungkak kerengkukna salat kitu keneh tapi nilaina mah da teu sarua atuh naon sababna apan ieu cocoba ti Allah teh lain ukur lahirna wungkul bacaanna kudu kitu atau rungkak kerengkukna kudu kitu tapi kan alam ati ge mangrupakeun hal anu bisa menentukeun gitu mindah darajat ya pan di antarana ati urang kumaha nying hareupna jeung teu nying hareupna ati urang sampurna jeung teu sampurnana ieu teu bisa akur jelema nu mawi surga anu dibikeun ka satiap ahli surga teh najan ahli surga sakitu lobana tapi keukeuh beda-beda we model ayeuna we antara bumi ieu jeung bumi eta geus beda mana kitu we leres bari masa golodok saburuan gitu geus beda kitu we teu bisa sarua sabada ayeuna geus dipasihan dicek ku Allah taala ku pasunatan nu muakkad tamihan deui ku Allah taala diperintahkeun deui ku Allah kalawan perintahan pasunatan anu teu muakkad di antarana seperti dina salat teu muakkad teh sok salat qobliyah zuhur teh tambah deui 2 rakaat jadi 4 ngalakonan mah eta erek dihijikeun rek dipisah-pisah sok tambah deui ba'diyah lohor 2 rakaat di jadi 4 rek dihijikeun salamkeun erek di 2 salamkeun pek sok tambah deui cenah salat sunat asar 4 rakaat gitu sok ditambahan deui salat sunat qobliyah maghrib 2 rakaat ya sok tambahan deui qobliyah isya 2 rakaat gitu kartas geus tambahan deui ku pangeran tambahan deui nu make tahajud wae tambahan deui anu make naon deui kitu oge kitu eta ge bilanganna teu sarua geus dilakonan eta tahajud osok-osok sabaraha 2 rakaat na rek sarua jeung nu 4 rek sarua jeung nu genep rek sarua jeung nu 10 kitu he geus salat witir tina 3 rakaat rek sarua jeung tina 3 rakaat rek sarua jeung nu 3 jeung nu 5 jeung nu 7 moal nu 7 jeung nu 8 moal nu 8 jeung nu 11 moal jejeg 11 pada rata 11 teu bisa sarua ieu 11 si A 11 si B 11 sarua di dituna moal bisa naon sababna menyangkut urusan nu dibacana kasampurnaan bacaanana tartilna bacaan anak loba bacaan anak rek sarua antara nu maca surat kulhu jeung anu maca yasin nya moal narek sarua antara nu maca saayat 2 ayat jeung puluhan ayat jeung ratusan ayat jeung ribuan ayat moal nah jan rakaatna pada sarua andai kata pada sarua geus we bacaanana sarua fasihna sarua umpamana gitu pasehna ieu sarua bacaanna sarua umpamana keheulaan ieu kan tawakan nyebut sarua naon sababna awas ieu kaapikanana kitu kaapikan nu di dahar ku manehna make jeung urusan di dahar si ieu mah digaweana anu si ieu mah digaweana anu si ieu mah barang daharna tina anu si ieu mah barang daharna tina anu eta teh menentukeun nilai salat urang pan disebatkeun jalma nu ngadahar riba geuningan mau diterima salatna padahal salatnya halus sebenarnya tapi dah diterima salatnya kumaha gitu ieu menentukeun pakaian anu dipake menentukeun antara nu make sorban nu teu make sorban rek sarua moal sarua pada palebah dinya nepi ka terakhir ukuran teh bab ati nah bab ati mah teu bisa dikatingali ku panon teu bisa geus kieu mah bahasan deui ieu mah ya
Kapaksa kembali karena diri masing-masing. Numawi para ulama terereh, para wali teureun, terus-terusan ngomean ati hayang naon nya eta pan di ditu hasilna hayang mucekil. Di mana ati urang dididik rek kumaha bisa mucekil hasil di ditu. Entong boromah atina ayeuna anu poho ya cacak nyaritakeun lahiriahna oge tadi geus mempengaruhi komo ati mah mempengaruhi pisan jadi pokokna pisan ati mah ditafakuran ku urang tafakuran pasunatan teh kitu ya tambahan deui salat sunat hajat tambahan deui salat syukril wudu di mana tos wudu teh disunatkeun salat sunat 2 rakaat di mana blus ka masjid teh ulah wakadiuk disunatkeun salat 2 rakaat tahiyatul masjid ngaranna di mana urang rek ngalakonan sagala perkara teh kitu make istikharah heula boga rencana kitu kieu istikharah salat istikharah heula anan urang teh hitu urang ayeuna di mana geus ngalakonan dosa diajar salat sunat tobat. Kul salat sunat tobat. Salat tasbih, salat itu salat boga pangabutuh, salat hajat jeung sabangsana. Mangrupa-rupaning. Naon ku Allah pangna dikitu-kitu. Ditambahan deui perintah Allah barang pasunatan-pasunatan kitu nyaeta keur ningkatkeun jabatan urang. Dimana naik jabatan orang otomatis segala fasilitas sarua moal antara jabatan RT jeung antara jabatan lurah antara jabatan camat bupati gubernur menteri presiden rek sarua fasilitasna moal saurang dilantik jadi RT diberi HP diberi perumahan anu ulah mewah diberi mobil paling mun aya nu butuh kitu jarum coklat wae mah paling gitu ge aya bangsa baraya mah dulur sobat lah itu dadah we dadah hatur nuhun cekap sakitu sakitu masing dirungkal-ringgel halah tanda tangan di hade-hade nepi ka kasohor panghadena tanda tangan da jabatan anak RT mesin goreng patut presiden atuh da jelas sekian miliar gitu gitu nah ningkatkeun jabatan ieu anggeus eta teh ku eta teh teu laranganana kumaha laranganana tadi pamakruhan ya geus dijauhan pamakruhan aya deui tarekel deui Allah teh nyadiakeun deui sawarga jeung fasilitas anu leuwih mewah pikeun jalma nu geus tamat nu bieu tarekel naik lulus jabatan sunat muakkad lulus sunat goer muakkad lulus geus kitu sadiakeun deui ku Allah disebut fadail kita naon fadail teh fadilah keutamaan ieu mah bab kamalat kasampurnaan ieu mah ya awayahna ieu mah ya make sampurna eleuh macana dibener ditartilkeun dialus-alus bajuna dirapihkeun kitu tungkulkeun sirahna diukur kitu leungeun ati gerak ati dibebener tuluy nu di dahar dipariksa nu dipake dipariksa nu di tempatan dipariksa ulah nepi ka keuna kana haram kana makruh ge ulah kitu beh dituna ulah nepi ka ninggang kana khilaful aula naon khilaful aula teh kurang hade teh ulah dijaga eta tuluy pan eta teh gogoda eta teh anger kabehanana ge gogoda kabehanana oge gitu. Ditobatan batur mah tobat teh lain tina doraka batur mah tobat teh tina turun derajat aya urang mah tobat teh tina dosa aya batur mah lain tina turun derajat dimutasikeun teh tina tempat baseuh jadi tempat ada garing gitu tah eta batur mah ceurik batur mah tah ieu ya ini disebut tasawuf teh ieu
Keur naon atuh kabehanana ieu maksudna teh keur naon maksudna teh ayeuna mah tanya we diri katineung maneh teh hayang naon atuh di surga teh mun salamet hayang siga kumaha. Nah mereka yang siga kumaha gitu heuh tumpah-tumpah atuh da tah nu kieu teh ku Allah Ta'ala teh ngaja dibeja-bejakeun tah ieu mah kieu hah mun matak pasunatan ku Allah Ta'ala ngahaja sok dipaparinkeun diwahyukeun ke junjunan digedekeun gitu sagala maca Quran digedekeun ngan palebah ngaji nu fardu ain gitu tah henteu aya dikir mah digedekeun aya urang ka pangaosan ieu digaduh hanca ieu maca Quran ieu kita maca Yasin ieu eta teh katipu sabab kuring ningali dina fadilah saha jalma nu maca Yasin saha jalma kitu katipu sia katipu kitu sote keur jalma anu enggeus naon nu enggeus geus naon bete anu geus salamet tina siksa taekeun tah geus salamet tina siksa atuh da ninggalkeun wajib mah siksaeun dek kumaha bisa menang eta fadilah jeung kautamaan lamun ieu kalakuan urang teh siksaeun unggul kawajiban ku urang lakonan paharaman ku urang jauhan kakarak di mana geus eta pek tingkatkeun ku urang sunat lakonan tingkatkeun ku urang fadilah udag ku urang ulah nepi ka ya nu wajib ku urang dijauhan dilesotkeun nu haram ku urang dilakonan seueur ieu seueur nu katipu ya seueur teu sakedik cilakana hamba Allah teu sakedik anu katipu ku padilah jeung patilu katipu ku pasunatan sehingga wani ngeculkeun wajib wali ngalakonan anu haram. Cuma dongeng-dongeng disebut tasawuf malah nyaritakeun wajib jeung haram geus kaliwat eta mah geus kaliwat ieu mah nyaritakeun naikeun darajat tina kabagian perumahan teh RSS hayang real estate kumacarana kitu geus bogian memoga gaji geus aya geus salamet teh teu berbicara eta teu kan berbicara eta mah dina syariat taekeun kana thariqah kana tarekat teh pangna ditaekeun kana tarekat keur naekeun naon darajat urang mamatak batur rumah nu kamari diuningakeun ya kamari diuningakeun aya jalmi anu nangis batur rumah nangis salami 40 tahun nangis pedah naon cenah nyanak taneuh ya nyanak taneuh di mana ti buruan batur kitu ge dituna deui keur nyusutkeun minyak ieu ulah minyakan atas dahar jeung lauk tah parantos eta parantos salajengna teraskeun hanca manangan ieu mana Waqala Kahmas nyata ieu dongeng nu nembe ngan pedah can dibaca dongeng na atos ieu teh bacana acan waqala sareng parantos ngadauh Kahmas Imam Kahmas dawanana adnabtu dzanban adnabtu kaula rumasa geus ngalakonan dosa dzanban kana ngalakana dosa abgi anu yang cerikan kaula alaihi kana eta kasalahan kaula mundu arba'ina sanatan salila 40 tahun kaula teh teu bisa eureun cai panon teh 40 tahun dawuhan Imam Kahmas wadzalika ta'ar itu pangna kaula yang cerikan salila 40 tahun teh kieu dosana teh annahu sanyana kalakuan zaro nganjang geus nganjang ni ka kaula akhun li dulur kaula dulur lalaki fastara itu tuluy kaula teh meuli bidanikin ku 1/6 dirham
danik teh sadanik we kitu istilahna teh. Samakatan meuli lauk cai maswiyatan anu geus dipasak. Ya falamma faraga barang geus beres daharna dulur kaula teh. Kaula geus beres. Dahar akhadtu qit'atatinin akhadtu maka nyokot kaula qit'atatinin ukur sa comotaneuh min jidari jarin min jidari jarin gitu. Tina gitu dingdingna tatangga li kaula tatangga kaula jarin li gitu, tatangga kaula hatta ghasala sehingga ngumah eta dulur kaula yadahu kana leungeuna ku eta taneuh teh kaula nu nyokotna teh walam astahilla bari teu kungsi menta halal kaula teh hu kanu boga tanah eta gitu sakitu tah dosana teh diceungceurikan sabaraha taun 40 tahun sakitu gila dicarioskeun aya riwayat kieu wa kana jeung kabuktian sarojulun hiji jalma hiji lalaki iyak tubuh nulis eta jalma rikatan ha kana hiji tulisan dina kertas nulis kana hiji surat wa huwa manehna teh nulisna teh fi baitin di imah di hiji imah bikiroin imah menang nyawa urang mah kontrakan di imah kontrakan fa arada ayu tribal kitab manehna teh maksud erek eta teh mupus kitab ya sok ditaneuhan kitu tah min jidaril bait ti dingdingna imah fa khatara bi balihi tuluy ngareteg dina ati manehna annahu yen eta imah teh bil kiroi menang nyawa summa innahu satuluina sanyana manehna khatara bi balihi ngareteg deui dina atina annahu yan sanyana kalakuan la khatara eta moal aya kahariwang lihada kana ieu kalakuan moal aya la khatara lihada moal naon kitu pirage sakieu moal naon ngareteg dina ati teh naon sababna da imahna ge ieu menang nyewa berarti menang nyewa menu kuring ayeuna mah moal naon kitu fatarabal kitab tuluy manehna teh kitu tah ngumpus kitab ditatrib teh kitu fasami hatifan ai keur kitu ngadenge aya nu soratan bakat tinggalan keur kitu teh yaqulu pokna teh kieu manehna teh anu ngomongna teh dina soratan bakat tinggalan teh saya alamul mustakhifu bit turab ma yalqahu ghadan min tulil hisab tuh rasakeun sia bakal kanyahoan sia jalma nu wani ngentengkeun tanah batur anggap sepele kana barang batur ma bakal kapanggih ma barang-barang yalqa nu bakal manggihan manhu kana eta perkara godan jaga yaumal kiamah min tulil hisab tina heubeulna dihisab dipalikpu ku Allah taala itu ngagoak cerik manehna gitu tah heulaanan sakitu heulaanan ya contoh jalmi-jalmi anu bener-bener hayang ningkat jeung naik darajat kana darajat kasampurnaan moga-moga urang sadayana sing bisa nurutan gitu. Orang tutup baik kudu amal kabujeng. Kadir. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rada'an jami'in sahabal qarab wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassul ilaika wa natashafa 'indaka bi nabika tahirin nasab al-karimil hasab khairil ajami wal arab sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baiti nabika bi sayyidil ashab wal ahbab wal awliya wal immah al anjab
المنتمين بعزل الجناب أن تجعل مؤلفه ممن صعد على معراج القبول فتمتع بأنوار سور الوصول. اللهم اسقنا من جريال توحيدك شربة تغيبنا عن الكونين وتحفظنا من كل شيء ورين. وكذلك قارئ والناظر إليه بعين القبول الساتر لما في من الزلل القصور أو الفضول. إنك رحيم كريم يا الله يا عليم يا حليم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفار جميع المستغفرين وعدد الغفران والمغفورين وعدد أنفاسي وأنفاسهم وعدد أنفاس الخلائق وعدد الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان وما يكون في الدنيا والآخرة عدد نعمائه وعدد عدله وفضله وأضعاف أضعاف أضعاف ذلك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ومن يلوذ بنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالخير ومن أنشأ هذا الاستغفار ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات يا ذا الفضل والإحسان والعفو اللطف. أمن علينا بالغفران يا حنان يا منان يا رحمن يا الله. إلهي أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل آن. إلهي أنت قلت ادعوني أستجب لكم فها نحن متوجهون إليك بكلياتنا فلا تردنا واستجب لنا كما وعدتنا. إلهي أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان وكيف البرع عنك وأنت الذي قيدتنا بلطيف الإحسان. إلهي بروح القدس قدس سرائرنا وبروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلص معارفنا وبروح أبينا آدم عليه السلام اجعل أرواحنا سابحات في عالم الجبروت واكشف لها على حظائر اللاهوت. إلهي بالنور المحمدي الذي رفعت على كل رافع مقامه وضربت فوق خزانة أسرار ألوهيتك علامة. افتح لنا فتحا صمدانيا وعلما ربانيا تجليا رحمانيا وفيضا إحسانيا. إلهي سلمنا من كل الأسواء واكفنا من جميع البلواء وطهر أسرارنا من الشكوى وألسنتنا من الدعوى. إلهي شرف مسامعنا في خطابك وفهمنا أسرار كتابك وقربنا من عتابك وامنحنا من لذي شرابك. إلهي لذنا بجنابك خاضعين وعلى عتابك واقعين فلا تردنا يا عليم يا حكيم. إلهي محص ذنوبنا بظهور آثار اسمك الغفار وامحو من ديوان الأشقياء شقينا واكتب عندك في ديوان الأخبار. إلهي نحن الأسر فمن قيودنا فأطلقنا وأنهم العبيد فمن سواك فخلصنا وأعطكنا يا سند المستندين ويا رجاء المستجيرين. اللهم يا واسل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تقطعنا بالأغيار عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا دوام الإقبال عليك والاستمساك بما يقربنا لديك وهب لنا قلبا سليما واجعله في حبك سليما وكن أنت لداي حكيما وامنحه فيضا عميما وفتح مبينا وسرا أمينا وواردا رحمانيا وخاطر ربانيا وجذبا قويا وسيرا سويا وشربا أحمديا وعملا مرضيا وظاهرا تقيا وباطنا نقيا وعقلا كليا وكشفا أقدسيا ولبا ذكيا وإذا في الخيرات ممدودة وقدما سعين في الأفعال المحمودة ولسانا ذاكرا وطرفا ساهرا وتوجها لسيف العزم شاهرا وفكرا ثاقبا وموادا متعاقبة وعينا صحيحة وأقوالا صحيحة وموارد رجيحة وعارفة لبراق الجمال وزيحة وأذنا سميعة وجرها مطيعة وصدرا رحيبا وعيسا خصيبا وروحا زكية ونفسا مرضية وأنفاسا معمرة بالشهود مثمرة بكل وصف محمود. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية والرحمة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العلية وفوق وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بوهب المنة وفض علينا من بحر كرمك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة
ali bina biha waraf bina rafatul habib habibih inda syada'id menuzuliha warihna minhum dunya wa ghumumiha birruhi wa raihan ila jannah wa na'imiha sallallahu ala khatamil wilayah an-nabawiyatil irsaliyah wa alihi wa sahbihi arbabil inayatil ilahiyah salim tasliman alhamdulillahi awwalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillah mustaghriqal mahamid kulliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.